Ki. Ngarewas ka hente Aki nu ngarewas. Nanaonan dia makan gitu segala. Aki make masker pemutih. Maknya make tarigu atuh. Aki ninggalin na TV. Dia make masker teh bodas kieu. Aki tehnya atuh batur mah khusus Ki. Aya parantina beungeut. Lain ku tarigu atuh. Sugan teh ku tarigu hen. Sekalian make rokok tah. Beungeut nyerangnya nah. Oh, emang bakwan siat teh Aki mah make masker nanon oge moal bodas paling ge kenyeh tambah keriput heueuh. Ditapukan masker sakil oge moal ngaruh bodas henteu epet heueuh aki mah. Sia mah sirik wae kana kesenangan Aki teh. Ki asa bosen sing we di imah jarang butek Itu healing kali-kali mah. Libur kana sumur meh teh jenuh. aki teh serius imah Ki. Atuh ulin ke pantai mung ke sumur mah. Nyasat abi teu boga acis. Nah, jalan-jalan mah make suku dan pakai duit. Kita hari ngomong jeung aki teh emang deket kalau teh Ki jauh aya 10 kilona maknya atuh abi kudu ngajebrag lempang ka laut lain nepi nu aya rembeheun heueuh. Oh, jadi ku duitnya. Ya heueuh atuh Ki nanon ge kudu ku duit. Atuh kari. Nyasat ke boga duit nah Ki. Atuh nginjem ke Bang Emok. Aki mah mere solusi itu lain boro-boro nginjem ka Bang Emok ka Bang Jongkok ya acan lunas. Los atuh geus jongkok tinggal Emok. Aki boga duit teh ini bola ku abi. Ya Aki mah. Tuh ya geus injem atuh Nah galeus ya. ya kernaon aku nyipuan duit. Tugo Aki teh itu keur mayar ka Emok. Pucuk kayak nganawaran ke Bang Emok.